Nih, kumaha cenah si Sartil teh cenah. Kamu ngerek mayar janji saminggu cenah basa eta nginjem duit teh. Ayeuna geus rek sabulan cenah ngomong basa eta teh. Pinjem teh asa erek lebaran gitu ayeuna geus rek sabulan lebaran. Cik urang ajaran tanyakeun nya. Lain sok hare-hare ya kanu hutang teh nih cara kanu nginjemna we kudu wae ditagih. Ayah itu ya. Tuh ning ayah. Cek. Kumaha? Erek mayar moal utang teh. Ning geus sabulan ieu teh keuceuk meuni teu dibayar-bayar. Janji saminggu basa eta teh. Anggar sian sok gorowokan wae sia teh meuni ku aing maka dibayar. Heuh, iraha ceuk, basa kamari teh basa teu lah teh. Janji saminggu nah nepi ka ayeuna sabulan dek sabulan Aing sia gorowokan wae atuh meuni era tetangga sia teh. Kayak ku aing dibayar pra duit sakitu aya sia meuni. duit sakitu sia teu cara nginjeumna sia teh. Kayak ku aing dibayar, kece dibayar kayak ngecair jagong. Heuh, buru atuh sia teh geura jual atuh. Ya lah karnuan lah harga mahal atau sia karge. Iraha mahalna. Heeh, kewet denguan atuh tahun hareup meureunan. Kayak celengan Goblok sia mah ani. Teu cara kanu nginjeumna sia teh. ngegandeng sian nih. Ku aing dibayar engke. Heuh, ceuk urang teh tinggalinya dengekeun nya. Budak enak teh deuk sakola erek meuli baju saragam nu enak teh geus naik ka kelas 5 sia teh ni. Urang teh boga duit pisan keuceuk atuh ni. Bayar we atuh saware heula urang butuh. Kecil aing teh lain teh hayang mayar, ieu sarua aing oge teh boga duit, matak minjem oge, matak can mayar oge teh boga duit urang. Manya sia ieu loba. Engke ku aing ge dibayar geus gablag duit mah sia teh da moal poho kan hutang mah aing. Heuh, ieu tingali ieu tuh sia teh geura jual atuh. Jual ka sana moal daek aya nu hayang meuli tololan. Ka haji duye itu sia teh enak keur mahal. Oh da hayangan anu eta anu garing mahal teh sia aya sakit mah harga 2000 meuneunan Oh, sok-sok atuh geura garingkeun sia teh geura pecel. Iraha mana mah teu cara nginjeumna sia mah. Sakitu oge mun Heuh, ai euceuk dek mayar moal ka abi. Heuh, erek ku aing dibayar, mun pernah hutang sakitu sia sabaraha Oh, utang aing teh sabaraha utang aing teh. 400 ceuk. Tuh, berapa 400 meni. Lain pira-pira dah hese eta teh neanganna teh ceuk ni urang teh nepikeun ka ngageri bool sia teh buru. Sia Bayarna. bondor ngageri bool. Ai sia ngomong teh. Nah, atuh mendingan kayak ku aing dibayar kecil. Kajeun saware heula atuh ceulah. Eueuh kecil kalau lain teh yang mayar hampura, ieu mah kecil hampura, pisahnya lain aing teh yang mayar ya. Eueuh aing ge teu gablek duit. Si kidur oge can kabeli baju sakola sarua ieu maneh atuh. Ani kumaha atuh ceuk meni. Heuh kayak tuh kecil hampura heula we urang teh ni atuh minjem heula ka batur tuh kecil. Minjem sia teh saleung marere. Nya atuh nih lawe atuh ikhtiar heula sia teh meuni. Kayak ku aing ge dibayar geus gablek duit mah aing. Oh, omah nya eta butuh pisan urang. Budak enak asup sakola sia teh. Sarua budak aing ge anjing budak sakola pas sarua jeung budak maneh si Siti. Oh, omah nya engke mah bayar ceuk ieu buru atuh geura ieukeun. Heuh ama tuan mencelna atuh sia teh buru di dieu. Ya jadi ka aing ai sia atuh. Aduh aing teh hayang digaring buru-buru, aing teh nu mencelana eueuh da ku aing sorangan mah hese atuh geura beresna. Oh, omah nya engke minggu hareup sia kudu dibayar. Wah janji aing mah sia ditagih deui kieu. Era sia mah nagih ka aing teh gegan tawangan. Omat sia awas mun teu ieu nya. Urang teuing ngomongna atuh ai sia kadenge ku tetangga kabeula sia teh meni. Sok goblok teh meueusan sia teh da kadangu ku aing hareupeun beungeut aing. Heuh coba aing teh bayareun Bang Emok ena teh. Sia meni. Mana teh era eta ngomong-ngomong Bang Emok di hareupeun di gigireun imah tetangga sia. Aing teh ditanggung renteng wae atuh ceuk kesel da atuh meni. Oh, nemah kan bayar sia atuh. Heeh, di mana duit teh ieu kan nagih ka euceuk malah teu mere ning. Eueuh kecil atuh kowe. Nyaho aya we kurang. Ceuk aing kumaha enak tanggung renteng deui geura cekokom enak bakal nyarekan geura ah. Anu meni bae atuh meni tarang ngapoe meureun ngapoe sia ditanggung reng. Heeh, nyata aing kan teu boga duit meni. Coba atuh saya bayar ka cekokom atuh sia teh ge. Pamayaran ti aing bayar ka cekokom kabeh. Heuh, kanjang baju sakola atuh sia teh. Kene kehet goblok atuh enak ka aing nagih jam baju sakola keueuh kene ditanggung renteng sia teh. Heuh, geus sini. Heuh, omah teu bayarnya. Heuh kene dibayar ku urang atuh geus cair ieu we lah. Heeh nih, omah pisan sia ieu mah. Omah lamun engke urang ka dieu mana kudu aya heueuh. Mun tong nyumput sia ini mah.
Awas ya. Jubur ka itu enggak naing sia mah lagi utang ka aing teh tibatan. Atuh aja udah janjina saminggu sia mah. Da minggu teh loba atuh sia teh, minggu hareup, minggu engke, minggu engke. Enggak naing sataya tuh in goblok. Enggak naing kun sia teh era aing tetangga sia teh. Bos jagong we tapi biasa teteh jeung budak di barawa kabeh ikeun mudik mah nya. Mah dengnya enak kumpulan. Cak, hei, ka mana kalau rek balik deui? Heuh nya niru rusuhan kitu nya. Heuh hayapan lain teh kumpulan. Ayo sadinya yuk. Naon malah hadir dari maneh? Atuh ceuk kumaha atuh ceuk urang teh lari we di imah. Kaden tong nang urenteng deui sia ah. Oh, nang ureang. Atuh ceuk kumaha deui atuh ceuk Ayo tulungan we. naon deui? Sok-sok ah. Omong bejakeun mah kitu urangna ka ieu kitunya aya acara keluarga. Aya ieu kitu non ala urang mau. Hayang, nya bongong yang pamalis ya. Ayo engke nang renteng teh hayang. Urang teu boga duit ceuk. Ayo dah sakideung. Teu boga duit nyata urang teh. Engke nang renteng we habennya. Sok-sok ah. Ai urang teh kumaha hadir sia teh mana duit ngacung ada eueuh. Katakan oge sok persiapan nyawa dek kumpulan teh siapkeun duit. Oh bieu teh urang teh geus teu sartil sia teh. Naon? Biasa nagih hutang. Berarti geus hasil. Boro-boro hasil keceun ih sia teh. Aing eran kumaha nya aing Naon ditanggung. teu dibayar? Henteu. Nih manya ku eta ku Bandar Jagong teu dibayar meunang Oh, ngajual nyata ngomongna teh encan garing cenah aing kumaha enak tuh kumpulan ceuk renteng heula we ceuk 20. Ah, kitu mah nya. Saberapa kali sok-sok ah. Ayo ani. Heuh menjakeun we ka Cekokom ka Cisari hampura kitu ieu renteng heula we kitu 20.000 uang saorang. Nya nih. Unggal kumpulan eta teh. Saberapa kali? Wah teu ceuk da kumaha deui nih urang eueuh pisan euy. Ayo atuh bebeja. Enak Sorangannya. Heeh. Ayo di era urang. Nya, ayo. Seerah ceuk urang. Geus bebeja ku sorangan. Bebeja ku sorangan da urang oge era atuh ngabejakeun oge. Ayo renteng we atuh renteng. Heeh, geus sabaraha kali lamun sakali mah nya. Ieu geus sabaraha kali mah. Oh enggak dibayar lah lamun urang cair deui lamun urang cair. Ayo ayo ah. Ayo. Anjing, kecil nih era aing. Nah, tuh ini sugan ayah loban. Tauhan aku duitan. Itu sia ciga duit tinggal itu. Atau kerese. Eueuhan kan geus. Ayo ah. Ayo. Yuk, au. Kalau itu. Keteng si Nur yuk. Ayo orang ajak yuk. Bismillahnya arurang. Taulin si Nur. Orang ajak. Ajak itunya tuh. Ayah meureun. Nur. 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 kenang ka si Nur. Sugan teh wa ngarerewas abi dek ngajak ameng. Aya si Nur na teu wa. Aya sih. Tapi dia mau kita ulin kurang oge sia teh. Yang kita mecelan, tinggal loba pecelen. Nih sok ulahun wae nya. Tenang aja kudu cintari ge. Nur. Nice, sia teh menang di barejaan. Sia teh mah ulin si bencenurna moal. Dan kita mecelan ku aing. Sia teh tinggal sa gunung.
baran tanggul anggar. Nih anggar uang galak. Ini galak nih. Nah, Ayo amang yuk. ayo yuk. Kemana? Nah teman ini uli nih. Ulin siam nih. Ya pecelan jagong mantuan inung sia ulin wae. Teman bahaya atuh ibaeng keng ku mawe eta mah. Kumaha sia teh meuni teu karah teuing gawena sok gak bantuan inung tingali hayang duit emung ama hayang baju sekolah anyar cenah. Aneh. Ulah ajeng ulin cing jauh. Ulah balik deui sia. Umeta dahar deuleukeun sia ku aing moal bere nyatu. Yuk. Yuk. Ayo. Goblok gadon atuh. Bencenor. Nah sia. Awas ya tinggali ke mantau ka dieu sia ku aing. Ringkus sia. Tarak arah pisan gawenanya. Tah mamawana eta si budak si Kesi jeung si Gelung. Haram jadah deui ngajak wae anak aing sia. Kenar, mantap sia ka dieu. Tong meta jajan ka aing sia deuleukeun.